Tadi Rizky ampun. Mana pemajikan teu mantog-mantog. Kalau mun aya nu ngajual jaket ku aing dibeli euy. Tapi yang jaket kulit ieu teh. Karena naon si Haji mau ya kieu ulang-ulang na jodog ngawur sambar ka berarti Hei, naon si lagi tiris we euy hujan kieu dek aduh. atuan di imah yang cicing di luar geus mah. Nah hari Haji atuh Euy, hayang jaket mah kali ngomong ke dewek. nah boga kitu maneh. Oh bah yang jaket kumaha. Heeh, beli deui euy mun boga mah tapi jaket kulit euy. Nah Haji tuh boga jaket. Euy justru ku teu boga dek teh. Oh Jeung loba tiris jeung naon kayak tulang cokot di imahnya. Heeh, Sama liwat gedeungnya. Butuh mah. heeh. Omat rewe euy. Oh. Makan dong. Alhamdulillah euy, aya geuningan ti si RW euy. Menihara rese si RW aing euy teu kuat tiris kieu teh euy. Lah, di ampun euy duh. Meni lila sling mah ya tuh. Oh lalu jalana. Yo jaket kulit ya mah. Eta euy aslina euy. Asli mah jaket. Pokona main bogaeun jaket kulit ya mah. Hana RW euy tina kulit naon eta euy? Haji mah kulitnya langka jeung bukan bogaeun. Iya dina kulit rametuk. Alah euy. Nya. Bari jarang euy tina kulit rambut. Ji. Justru eta euy. Ke rumah, ke berapa poe urang teh euy. Bener. Ari butuh mah Haji. Hayang sabaraha eta maneh? Ku sabab kulitna langka. Baiklah minta 300 lah orang mah. Mah rese. Kieu cek dewek merwe lah. Ngarah jadinya. 200 we heueuh. 200. Lumayan teh ya. Baiklah. Yo, 200. duitna. Ada we ka Haji ya. Dek geus teu kuat tiris euy. Sampai terus nanya. Yang akan barangna sing awet sing bangke. Jeung moal lami teh Ji. Bener. Cai saat. Anger silingnya teu cai. Sok Ampurannya ieu. Sok. Cikan euy urang tempo euy. Lah halus jaket nama euy. Naon ieu teh? Si RW teh. Astagfirullah. Mana kokodna eueuh sabeula. Cikan dong pecakan. Ieu mah euy jaket biceuneun. Rugi aing 200.000